hareuti di bumi pating kulisiku meniti alam lahir pun sampun wa apunten manawi kata usaha rumawas wa lalala sakedap anda sageula wa menut kasalina sejak emankeun pewara kacampuna bangarya won dicabut Sinjang ini mancat laga Oki kemoy dari boy Gusti Nu Agung Incu Abah sudah datang ngesumping gaya bata-batan alhamdulillah cuk hidup Paris ngalaksanakeun rumah tangga dia bata-batan didoakeun ku Abah mudah-mudahan Allah sing maparinan jalan kamulusan kaharuyuan berkah selamat sing mulus pokona malah sing panglus pokona mah Abah mah pokona mah bunga Abah mah bagja ningali incu urang dem ayana rek ngalaki rabi atuh mudah-mudahan sing diparakeun rezekina amin amin ya Allah ya rabbal alamin mata Abah mah da sok gegeran Abah mah gegeran Abah mah lamun ningali incu gerek kawin gitunya Abah sok kabita sok hayang kawin deui beda jeung kalian panganten sunat Abah mah teu kabita panganten sunat mah da sieun di sunat anak-anak Abah Gusti Nu Agung da Abah teh kesini teh tidak sendirian Abah teh kesini teh duaan Abah teh geng hari si Besti kamananya hey Besti kamana hey Besti hey
Gusti ieu teh boro ampun teh eueut sing seueur ieu teh PT Sora mangkat ka ngabalik wes gitu. Ieu teh akibat kapanasan hari di Sublang mah ieu geuningan abeuh teh di Sublang. Di Sublang. Hello everybody. Nepangkeun nami abdi Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting di mana eta kuatkeun ka bulu mata siga kitu batur sering. Si anti badai anti petir itu siapa? Anti badai anti petir selain teh anti tsunami dan anti nganyuk itu bapak nama prima dan anti nganyuk dan sakes pokoknya Geus dibayar acan acan Gusti Agung. ningali incuing bah ningali menikah set bareng kuning Nah aku mah gitu. namun sek abang orang kene mah ya agung asli Selain mah ningali naon ningali saha selain mahnya tegaoban sok ningali ieu ningali nu kasep-kasep teh selain mah sok nyahan ari ningali aing na kumaha selain. dan selain mah udah kenyek Gusti Agung hari kumis kuat kasigap itu patut udah eta we make baju mau cing sora mau sih gabung Bisa seseorang mau we. cing sok kumaha sora mau ya sora mau sudah lagu Seseorang mau asa kumaha pira aku seseorang mau gitu aing geus kudu kumaha seseorang mau selain. meow gitu kucing eta masih teh nggak seorang mau lah loba sempal tapi guyon ya apa orang terek ngahibur di dia pantai-pantai terek ngahibur Nah aku mah gitu. amun teh ngaraos bingah amar watasun tapi ngah naga giri-giri asa kagunturan menyan hejo amun Putih selain ka belagu. aduh kada amun teh ku sakit bahagia na amun teh pokona mah hayang ngiintiaan Sok erek ingin ya. atuh sok abah diri itu abah sok abu mah di dia ya sok 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 abu ya di dia Kala selain ulah selain jadi teman batur. Kemana? wah udah aku teh kuatkeun ka hayang nyium terus wah Belagu selain jadi kabila-bila jadi. Sok masih nama walau sebab kami goyang. Jumpa sehari Iyo mus kurai Jumkenan sanekia Sabene dikai Ate tobe adil kita jagina sotai. Ia karuhai ucap
Jangan ganggu orang kali orang baris ngarumah tangga dia pada-pada. Barakallahu lakum wa barakallahu wa jama'a bainakum. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Didukung langsung keluarga artis kolaborasi Kota Kembang Bandung. Baris Kinton tidak izin cuplikan tari Rama. Kena. Siap. Jiwa lumat. Awas. Voila!
hiji, dua, tilu, opat, lima, genap, woi! Walah, walah, Woi, woi! Wis, semangko. Woi, woi! Walah, walah! Hey, 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 hey! Kami persilakan untuk kedua orang tua dari calon mempelai dan juga calon mempelai. Boleh untuk bisa berdiri dan akan diabadikan bersama kami. Putra Dekorasi Entertainment. Sejak undang kanu agung ka Allah Ghafurur Rahim wa sejak rek amitan mugi apanjang kunjung amin. Jadi ya teman-teman Putra Dekorasi Entertainment dia teman-teman ampun